Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatangkeun rasa abdi Lilin, Wasta abdi Ulil salaku monyet. Wasta abdi Andri salaku monyet. wasta abdi Siska salaku Peucang. Abdi sareng rerencangan abdi bade ngadongeng anu jejerna si Peucang nipu monyet. Aya hiji monyet mangihan kebon cau anu kacida legana. Tangkal-tangkal di kebon cau eta buahna menila leubeut pisan. Eta sakadang monyet teh pohara atuheunana sabab apanan cau teh puguh kabeukina. Manehna bebeja ka sata-sata liana yen manehna geus manggih kebon cau anu lega tur leubet buahna. Tapi sing inget, eta kebon teh anu patani lamun barani ka ditu kudu ditewak. Balik ke antukna si Peucang manggihan kebon cau eta. Peucang rerencepan asup ka jero kebon cau, ngan manehna teu bisaeun ngalas sabab buah cau mah aya di luhur, sedangkan manehna mah teu bisaeun naek kawas monyet. Bermikir tarik ujug-ujug aya nu meledog ku cangkang cau. Peucang racingeus rek lumpat da disangkana nu maledog teh patani, ngan basa tanggah ka luhur manah horeng anu maledog ku cangkang cau teh sakadang monyet. Sar belat, baledogan maneh tadi sabenerna teu keuna ka kuring. Coba geura lamun maledog jeung cauna, pasti bakal keuna, tapi maneh bakal mampu mual monyet belat. Monyet kasinggung disebut belet, tuluy manehna maledog Peucang make cau asak. Nasia. Dasar monyet belat, baledogan maneh teu keuna, sok ajaran deui. Sakadang monyet nekat maledog deui, ngan anger bebeledoganna teu keuna. Ayeuna monyet mimiti sadar yen Peucang ngahaja maledogkeun manehna. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.